Euy, bejana aya baso petasan. Cek saha eta nu moal beja lain petasan baso merecon. Ari maneh sok mana wae ngalantur. Cek batur pada rabul cenah aya baso petasan di dieu hayang nyobaan meuli hiji. Cek batur mah eta teh baso merecon. Da euceum mah meureun dedengianna sok maliwang beda ti batur. Jadinya rebut baso merecon ge dina ceuli euceum mah kaluarna percon. Hiji we ulah berbating nyobaan Petasan. Naon ieu moal ieu? Sila bacain. Allah, Karim. Ngarah bareng. Nah, can tobat-tobat ti baheula meuli baso kana baskom, batur mah ieu meuli baso teh mawa mangkok, mawa rantang, nah ieu mah jeung mawa baskom. Ladaan da aja masak beki lada komo di ladaan mah saos lada kecap biasa. Si Bibi anu sok sabar nyang hareupan si Ece ieu mah da atuh kuring mah teu sabar dibere kieu mah. Keun we toge mah ece masak we sayana. Ya atuh sok milih arek nu mana ieu milih sok arek nu mana. Arek lumer arek petasan. Soak ieu ulah tadi teh mukana cenah ngedung. Cenah tadi keukeuh hayang basok petasan dibejakeun baso merecon. Ampun, Anggal atuh arek nu mana? hai, Arek nu mana atuh? ulah tadi teh paur ngabledug bae ngesoak. Milih arek nu mana? Kela. Nah, jadi mali cenah paur soak. Nah. Nah, astagfirullahaladzim maruk naon Eca, engkau hayang baso petasan cenah ieu rek dibere kalakah lulumpatan. Ampun, tobat pangeran, ampun. Nuhun eta sok ada ban di dia, surupan.